Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang kasadayana murangkali kelas 7 anu ku Bapa dipikadeudeung. Tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Alhamdulillah dina poe ayeuna Bapa ngaraos bingah tiasa silaturahmi, tiasa pepenak sareng murangkali sadayana kelas 7. Atuh pamugi-mugi urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan ieu silaturahmi jadi jalan mendapatkannya ridho Allah Subhanahu wa taala. Murangkali sadayana kelas 7 dina poe ayeuna insyaallah Bapa arek medarkeun atanapi nyampaikeun hiji materi awal anu aya di kelas 7 nyaeta ngeunaan sareng paguneman. Mung sataacana Bapa nyampaikeun materi paguneman ieu langkung ti payun hayu urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pembelajaran ieu janten berkah kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan suratul Fatihah satu balikan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ngadoa selesai. Baik, murangkali sadayana kelas 7 anu ku Bapa dipika hormat. Naon si anu ngaran paguneman teh? Di dieu aya anu terang panginten paguneman naon? Upami teu acan terang paguneman teh lamun dina bahasa Indonesia nama istilahna dialog. Nah, di dieu ku Bapa rek dijelaskeun. Paguneman teh nyaeta kegiatan percakapan nyarita dua arah anu silih tempas. Jelma anu kalibet dina paguneman teh bisa duaan, bisa oge leuwih ti duaan. Janten intina mah ai paguneman teh ngobrol kitu. Dua jalma atanapi tilu jalma atanapi langkung. Eta paguneman. Dina paguneman oge aya nu jadi panyatur atau nu nyarita jeung aya anu jadi pamirsa, anu ngupingkeun atanapi nu ngaregepkeun. Tah peran eta teh tiasa bulak-balik. Nu penting mah aya hubungan timbal balik antara panyatur jeung pamiarsa. Jadi ketika urang ngalaksanakeun paguneman teh kudu aya anu nyarita jeung kudu aya anu ngupingkeun atanapi ngadangukeun atanapi ngaregepkeun. Tah eta disebut paguneman. Nalika ayeuna urang ngobrol duaan terus duanana ngobrol, duanana nyarios, eta sanes paguneman. Anu namina paguneman mah kudu aya nu nyarita, kudu aya nu ngupingkeun, ek dibalik. Kudu aya nu ngupingkeun, kudu aya nu nyarita, kitu janten kedah saling. Nah, eta nya panginten arti atanapi makna dari paguneman. Mugi-mugi murangkali tiasa kahartos ku sadayananya. Lajengkeun dina paguneman oge aya anu disebat ragam paguneman. Ragam paguneman teh kabagi dua, hiji aya ragam hormat, kadua aya ragam loma. Naon atuh anu disebut ragam hormat teh? Ai ragam hormat teh nyaeta ragam bahasa nu dipake pikeun nunjukkeun rasa hormat ka jelema nu diajak ngobrol atawa jelema anu karak panggih. Biasana pake bahasa nu halus.
Nah ragam hormat ieu teh sok dipake nalika urang pepenak, nalika urang papanggi, atanapi nalika urang ketemu sama orang yang baru kita kenal, anu ku urang baru dikenal. Tah biasana upami di Sunda mah eta teh nyariosna ngangge bahasa nu halus. Contohna urang papanggi jeung kolot anu henteu kurang dikenal. Naros urang ka bapa misalkeun. Bapa bade ka mana? Kawit di mana? Kitu tah. Terus anu kadua aya oge ragam loma. Ragam loma teh nyaeta ragam bahasa nu dipake jang komunikasi dinu lingkungan pergaulan nu tos akrab tapi tetep dinu suasana anu sopan. Nah ragam loma ieu teh bahasa anu dipake ku urang salarea nalika ngobrol, nalika dialog sareng lawan urang. Nah ngan bahasana anu dipake teh bahasa loma. Bahasa anu sok dipake ku urang teras di pergaulan anu tos akrab. Misalkan sareng babaturan kelas, sareng orang tua, sareng dulur, sareng raka, sareng rai, sareng sajabana. Tapi eta ngobrol teh eta ngawangkong teh anu suasana sopan, tetap menjaga sopan santuna kitunya. Ajeng dina paguneman oge aya hal-hal anu kedah diperhatikeun dina lumangsungna paguneman, dina prosesna ngobrol, dina prosesna dialog gitunya. Anu kahiji nyaeta ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. Jadi urang teh mendengarkeun caritana secara baik, secara seksama gitu. Tas anu kadua henteu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur iwal dina kaayaan anu perlu pisan. Nah nomor kadua ieu nalika batur keur ngomong, nalika batur keur nyarios, urang anu sebagai pendengarna ulah motong nalika lawan ngomong urang keur ngobrol atanapi keur nyarios. Nah eta teh henteu sopan namina. Kitunya anu katilu nyaeta nyarita kudu daria sorana bentes. Nalika urang ngobrol, nalika urang naon ngaranna dialog, urang teh kudu bentes sorana kudu jelas, bentes teh kudu jelas. Ameh ka kuping, ameh ka dangu ku nu sejena gitu. Anu kaopat nyaeta nyarita kudu antere henteu gancang teuing serta henteu ngayayai. Nah nalika urang ngobrol jeung batur teh, urang teh ulah gancang teuing, jangan terlalu cepat gitu. Terus enggak ngayayai, jangan terlalu lambat oge. Jadi harus sedang-sedang aja gitu. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat gitu. Jadi yang sedang-sedang saja gitu ya. Teras anu kalima nyaeta naon-naon dicaritakeun teu nyimbang tina jejer nu digunakeun. Tah ketika kita ngobrol sama orang lain, ngobrol sama lawan ngobrol kita, terus yang kita bicarakan contohnya masalah pembelajaran. Nah, ketika kita ngobrol harus membahas tentang pembelajaran, jadi nggak menyimpang dari apa yang dibicarakan, dari apa yang sudah kita bicarakan. Misalkan ketika kita ngobrol tentang pembelajaran, jangan ngobrol ke yang lain, jangan ngobrol ke main dan lain sebagainya. Terus anu kagenep nyaeta nyara ngagunakeun lentong, intonasi anu merenah. Jadi nalika urang ngobrol nyarita urang paguneman atanapi nyari ketika urang dialog, urang kedah ngagunakeun intonasi teh apa namanya? Intonasi itu intonasi apa keras ataupun pelannya suara gitu. Ya, ini hal-hal anu kedah kurang diperhatikeun dina lumangsungna paguneman aya genepnya.
Nah ieu Bapak masihan contoh paguneman. Contoh kahijinya eta paguneman silih tanya mun amprop di jalan. Ieu contohna. Ku Bapak dibacakeun. Sultan, Assalamualaikum Bapak, bade angkat ka mana? Pak Eldi ngawaler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sultan. Bapak bade angkat ke Jakarta. Cek si Sultan, euleuh acara naon Pak? Cek Pak Eldi teh. Pugu Bapak teh bade ngalongok rerencangan nuju teu Damang Sultan. Oh muhun atuh Pak, sing salamet di jalana Pak. Pak Eldi, muhun hatur nuhun kasep. Ari Sultan bade ka mana? Terus Sultan nembalan, nembe wangsul ti warung Pak. Cek Pak Eldi, oh muhun, dikantun heula atuhnya cep. Sultan, muhun mangga Pak. Tayu contoh paguneman anu kahiji ngeunaan tanya mun amprop di jalan. Kedua contoh paguneman teh berkaitan sareng ngawangohkeun diri atanapi memperkenalkan diri kita. Di sini Bapak kasih contoh nih. Huria, wilujeng enjing sadayana. Pamilon, wilujeng enjing. Huria, punten kasadayana pamilon, kumargi urang teu acan wanoh, sim kuring sejang ngawanohkeun heula. Nepangkeun. Wasta abdi, Huria. Arya ngajawab, dupi alamatna di mana? Huria ngajawab deui, kawit mah ti Arab. Ayeuna nganjrek di Bogor. Arya, oh muhun atuh salam pangwanoh. Huria hatur nuhun. Salam pangwanoh oge kangge sadayana. Muhun sami-sami cek pamilon teh. Pamilon teh pemirsa gitunya. Cek Sultan terakhir, muhun mangga Pak. Anu katilu contoh paguneman teh aya tentang paguneman amitan ataupun minta izin. Misalkan Bapak di sini kasih contoh paguneman Adit dan Mama Adit. Adit, Mama Adit bade amengnya. Mama Adit, ameng ka mana kasep? Wartos nya ka Bapak. Adit, karerencangan bade ngerjakeun tugas. Atos tadi Bu wawartos mah. Mama Adit, muhun atuh ulah sontentingnya mulihna. Adit, muhun Bu siap 8 genep. Assalamualaikum. Cek Mama Adit teh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teras aya oge contoh paguneman ngeunaan minta izin atapi nyuhunkeun izin bade ka saha wae emang nyuhunkeun izinna bade ka guru, bade ka orang tua sareng sajabana. Di dia ayahan sareng Pak Yusuf. Bu, Pak, permios nyuhunkeun Widi bade ka jamban heula. Saur Pak Yusuf, sok mangga, ulami nya. Bade Bapak nerangkeun. Bapak bade nerangkeun. Cek si Hans, muhun Bu. Atanapi Pak, sakedap da sabari seuri. Pak Yusuf muhun sok. Nah ieu nu contoh anu kaopatnya. Contoh paguneman anu ngeunaan sareng nganuhunkeun. Atau kalau bahasa Indonesianya bilang terima kasih, ucapan terima kasih. Jadi aya Sapira sareng Pak Eldi. Pak Eldi, hatur nuhunnya parantos masihan nambut buku bahasa Sunda. Abdi janten ngartos materi paguneman. Pak Eldi, muhun sami-sami Sapira. Sing langkung giatnya deui nya maca bukuna. Sapira, muhun Bapak 8 genep. Pak Eldi, muhun sae. Contoh paguneman teh aya paguneman menta hampura ataupun minta ampun, minta dimaafkan gitu ya. Di sini ada nih Abimanyu. Bu, hapunten kamari teu tiasa ngiring kelas di Zoom. Memeta nah teu ngiring atuh Dani. Abimanyu, kamari abdi teh teu gaduh kuota janten teu terang aya kelas Zoom. Oh alah, mohon awios atuh ai kitu mah. Tapi
Abimanyu kedah tetep diajarnya engkin ku ibu di pasihan materi. Muhun Bu siapa tuh nuhun. Sepu meta muhun. Nah eta janten aya genep contoh anu ku Bapa dipasihkeun ka murang kali sadayana kelas 7. Nah, ayeuna saatos murang kali atanapi teman-teman sadayana ngupingkeun tadi materi, ayeuna aya tugas di Bapa nyaeta tugas mandiri ataupun pancen mandiri. Anu kahiji tugasna nyaeta naon anu disebut paguneman teh. Teras anu kadua naon bae anu kedah diperhatikeun dina paguneman teh. Teras nu katilu coba hidupkeun contoh paguneman jeung kolot anjeun di imah arek jeung pun Bapa atawa jeung pun Ibu. Nih kalau di sini enggak bahasa Sundanya belum mengerti, belum paham bahasa Sunda yang Bapak pakai, maka Bapak akan artikan ke bahasa Indonesia pertanyaan ini ya. Yang pertama, apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan paguneman? Kalian jelaskan tuh paguneman apa. Kemudian yang kedua, apa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat paguneman? Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, coba kalian buatkan contoh paguneman bersama orang tua kalian di rumah, mau sama bapak ataupun sama ibu. Nah ini ditulis di buku jawabannya semuanya. Terus setelah ditulis, fotokan ke bapak dan kirimkan ke nomor WA bapak. Ya itu saja ya materi pada hari ini dan tugas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari naon wae anu ku urang dipelajari dinten ayeuna sing aya mangpaatna kangge urang sadayana khususna umumna sadayana masyarakat Sunda. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik, murang kali sadayana kelas 7 anu ku Bapa dipika hormat mung sakitu ala kadarna anu tiasa ku Bapa dipika hatur. Nyuhunkeun hapunten bila aya kelepatan tina ucapan atanapi paripola buah tomat buah peuteuy tamat euy. Kita tutup dengan membacakan doa hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.